Dari Patutunggalan. Gini si Cadok. Nah, saya tengaran aja lah mati meniru rupa-rupa aja sih. Aing disebut si Cadok, saya depok. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya masih lain nek taluk atau ada kumaha. Aing mana mau taluk sih. Kayak gitu kurang Patutunggalan we so mending gelut atau mending silihina silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh enteng mematikan nu ambak eleh jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh ini pohon deh teh hom pimpah itu sok siapa mimitian sok sing parah sing kanyerian si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu sia teh si bau kelek si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak di lesa pangalengan sabab sia teh mau engkol 2 tina truk makana rek irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan euy satang parah kuatan euy si teu boga acara terus aya kene si geus teu payu hare-hare kitu kaelehkeun ku anak si teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aing nya gablek kakenyos si loba nganggur aya nama kitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh indung maneh ya ho goblok da indung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa jalanna teh tapi sia teh tina bool leuwih peuri di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina indung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar indung aing hileud peuteui parah Gusti cu agung galah cek aing oge nya
Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuceuy. Padahal naon? Padahal inung aing mah hileud orok juga. Sia, tapi dah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya gen. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat,
3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang kapoe paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang kalioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama aneh teh ku balalan nar tapi salah itu ai mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya
kaharti tauhidna euy duh. Kaja kereta karti. 12 naon jeung ngising. Nah hadek dahar wae. Ngeun goblok ya. Aduh. Tapi nah cenah aya nama budak keneh di sunatanana. Naon teh masalahna? Nu jelas mah abeh tere cager. Ai budak di sunatan mah. Nah, make tere cager sarua mah kolot lagi cager. Pecakan anu 40 tahun. Sunatan hese cageurna teh. Nah, make hese. Lila dek cageurna teh. Karek kumapur karek saminggu ulin kaburuan batur. Aya awewe ngaliwat ka tempo bitisna dibayangkeun luhureun bitis yo pudeg-deg deh. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. Ulin deui kaburuan batur nempo cangcut di poe. Dibayangkeun jeroan cangcut. Jo pudeg-deg renyah deui. Wah, ira dipakena tuh euy. Heeh. Paingan lila cager teh. Pirage ningali cangcut soek coba bogoda di kolot pirage ningali cangcut. Teteh nu sadarajat jeung Yunatan teh hiji ngeuretan kuku. Oh, ngeuretan dua ngurut bulu kelek. Tilu ngurut kumis. Nabung kumisnya 4. Opatna baok. Jorang. Nah, make jorang da baok teh ngaranna. Nah aing kudu nyebut bihun. Tapi oh jaga dina bener. Di Kuningan mah ngaran desa baok teh. Desa baok. Desa baok. Kecamatan Kanyut. Benar, dileles. Kampung Sarkanyut jeung Sarkacang tadi. Alah. Di dunia mah pentingna beragama teh kitu tah. Oh, eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mangadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui. Na kumaha ari aki-aki? Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun je euy. napas ponok berat. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Pala wargi subuh ning karunya Gugahkeun budak. gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar poho meureun Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Ai ngareret urang eueuh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku incuna deui. Sadar dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akal. Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yung mau ke situ Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep berat. Jo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30.
atau gue nu parwasa pabala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dinding setengah ruas manehna oge da ieu mah keur latihan Panyaya ada latihan ya. aduh ampun Dindingan ka era teh. heeh aduh ampun karunya nek euy Nah, tekang bati aki-aki. pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig Trauma meureun. Trauma. ai di imah sorangan gini nya euy Oh, ada geus maot ini meureun. heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri medina lagu eta. heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo Asep Show Asep Show teteh geus Asep Show buka. ngesan Asep Show adan teu dibuka kieu we aya TV hitam putih Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu menang di gedean ini jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke hees lain beuki hees lah si akinya Eta bobalak tunuh aya wae jeung ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh. la ilaha illallah korejat bener teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu kitu teh geuning barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasana mah Kuat. nepi ka jam 11 maot we ka tina mah Salatri bener teh. alah karunya aing Watir kaki. Gimana aya keneh dibere. nu karunya mah tukang bandrek deui Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang. dek dipaehan ku ieu ku masinis Nah, wake diklipaehan. masinis supir kereta api Naon dosana? apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya Benar. meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul Tinggal ke kedona. cau gugulutukan geuning aya opat siki kulub sampe we suuk ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang Bebaresi heula mah. ai dielapna teh ku lawon beureum Ya. pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya Dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing. urut lap Ya. meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha. nolol tina jendela aya naon ieu mang eta tukang bandrek ngajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajleng eta mah Wah, turun mau panunggu berengpong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah ngudag-udag tukang bandrek ayeuna ngudag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we Terus kayak gitu teh. Tapi ka pondok umurna dari masinis. ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna
lempang nama si lain ya kalau itu dewek cina muntang karena tak maneh sekali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh rungkaring nih jalan satapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teu euy nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing gitu cuy lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngageduk didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah ai bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel dosa urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsron deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikanya wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy
Aduh, nah, sia teh seuri atuh. Hare-hare wes ya, da geus ngadenge. Oh, paingan tuh. Aduh. Atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Sugane aing teh pandek diadu pelawak.